Manut PDAM teh ya. Jadi dongengna kumaha itu teh? Hoyong diadili we. Sana diadili mah dicana ke pengadilan atuh. Hoyong keadilan. Jadi dongengna kumaha dongengna? Tangawicanana teh mah teh gaduh tanah. Gaduh tanah sabara meter. Ageung tanah nama Sakumaha? atas diical kan sekali. Dical. Sesanu emas sabaraha deui? Kagungan emas 28 tumak deui. 28 tumak. Anu dianggap PDAM. Oh, jadi sesa teh 28 tumak dianggo PDAM teh dianggo naon? Abi tengah nu ngabor teh. Pengganti si bapak anu ngabor teh. Anu ngabor teh nu masihanana biaya teh ti Denmark. Terus Tah terasnya upami eta teh biaya tidinya teh dibor tah dongkap teh cai ageung. Keluar cai. Ageung. Cai mah teh ageung tinu tanah mah. Terus ageung sareng herang. Tah teh kantos lami ku si bapak teh disarurkeun ka serang-serang. Nah cai teh langsung ka sawah. Serang. Ngeus cai ka sawah terus kumaha? Kasih bapak teh ngeluh di PDAM. Kumaha bapak lebar ge cai urang salurkeun kana ieu kana PDAM. Tah anu ngadamel pipah sagala rutina mah di PDAM. Jadi cai emas, cai ngabor Denmark. Terus tentara. Terus Tadina tentara ngabor cai eta teh jeung masyarakat. terus Kanggo pertanian. Kulantaran cai teh gede, datang PDAM. Cek PDAM terlebar ieu cai urang alirkeun bae ka PDAM kitu. Terus. Tas kitu teh aya solusi naon-naon ti PDAM teras pun lanceuk teh si bapak teh ngarareskeun ka Bandung. Tos teu ara raya. PDAM-na PDAM mana? PDAM Garut. Tapi ka ayeuna ngalir. Ngalir begitu. Geus sabaraha bulan eta cai ngalir? Ka PDAM atau salami 30 tahun langkung. Ujur teh yeman baheula. Nah, ari ti PDAM pernah datang ka Emak Badami. Tah ti PDAM teh kamari waktu mah digikeun ka luas lah pamurang kali dipiralkeun. Ngaraos ka sedih. Ai viral teh naon mah viral? Mun di ieu kenalahkan HP pamurang kali teh kitu tah. Sok cenah mama wios cenahkeun bae da kaayaan. Malalajo. Ningal. Naon tah cenah? Ningal Pak Haji. Ningal Pak Haji Pak Bapak Haji Gubernur. Kunaon ka kuring ngomongna lain ka bupati jeung ka direktur PDAM. Atos sumping ka ditu. Nah, terus kumaha? Nuju Bapak Bupati Karudi eta teh atos teh aya nu nangati tapi ka ayeuna urang tanggap golek we atuh tah abdi ka ayeuna oge tapi ka ayeuna encan aya diviralkeun terus saat dipiralkeun ti PDAM teh sumping dongkap ka emak sumping ka emak tah kitu sumping ka emak teh dugikeun ditinggal kaayaan emak kaayaan di bumi emak tah ieu bumi emak teh anu atos cai curcol ka ditu ka dieu ngalangkungan sampean di tengah bumi di mana-mana nah undang PDAM teh terus bapak dirutna teh tah teras kitu enjing teh dinten naon teh ngajak anjeunna teh pertemuan di rumah makan sederhana ya di Sugema. Terus tah teras teh kitu badanten silaturahmi. Apan sering cek teh pependak silaturahmi upami sumping teh ka PDAM tara di tepangan sapertos pengemis calik dina teras. Sakitu hujan ageung oge. Cenah nuju teu aya bapana, cenah nuju ieu, cenah nuju ka Bogor, nuju tugas ka Bogor. Bapak adi eta kabungan saha mobil. Dumeh abdi jalmi miskin kanggo sepeda ka dieu. Cik atuh sing aya irdiana welas asihna ka jalmi miskin teh. Sing aya teroransina tinggal heula ka bumina. Teu aya ngarespon. Nah ayeuna geus saanggeus pertemuan di rumah makan teh PDAM teh kumaha? Ayeuna mah dugikeun ka kieu tapi PDAM teh nyarios teh ka Bapak Haji Gubernur teh. Cenah kumaha emak ayeuna upami emak cenah ayeuna bade dipasihkeun cenah ayeuna cenah emak cenah darares cenah ieu teh abdi ge terang cenah tanah remuan ka adun. Tak abdi mah bade masihan ka walas asihna we cenah 25 juta Bapak. Bujeng-bujeng 25 juta abdi mah saelok we di goreran moal tiasa abdi mah hoyong aya keadilan.